anak pucang yang udah gak mau. Anak pucang udah mau. Oh nyaho abdi. Mohon. Lain memang eta aya dongeng anak maung keur ulin yang anakna. Aya pucang ngaliwat eta ceuk anak maung. Mah itu hayang pucang mah tewak si pucang. Lah hoream cara rape. Tuh mah yang pucang. Budak teh cicing beberik tah. Udah pucang lompat tari. Dot aya pagar blus teh kana pagar awi. Ai maung milu abus, ai pucang mah da leutik. Ai moungan sirahna bungkul asup. Terus ugat teu bisa bijil, ai pucang jalu. Cek pucang cenah. Beriling jalan tukang. Dah diopi we. Aduh, eta maung jung era wirang. Wah, bayangannya kumaha digadabah ku pucang. Geus beres pucang teh ini eta si maung berontak lesot, geus lesot balik ka imana bari baeud. Tanya ku anakna, "Mana mas si pucang teh?" "Mantong sacici, papi gitu." Bapak sia zaman. Da eta pernah pucang ngaleueut. Di opi. Makna daya dari anu yang polos geresan nanti di opi teh kumaha? Ya, di opi teh make gula, make naon gitu pucang teh gitu. Ngaleueut teh dinya gigireun mau. Aya deui satruna. Naon? Heuh, meureun aya nu bogoh cenah di kampung mah aya rana geulis, panimana teh make panggung. Euy, kumaha carana urang cenah hayang eta hayang geulis. Geus kieu cenah, silai nganjang ceuk baturna teh. Aing rek asup ka kolong. Tah, terus nganjang we, sup ka kolong. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap teh gegerman. Cenah mamaungannya. Engke cenah aing mamaungan, diturut tah. Si eta mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit ngagabru. Aya mau gabru, aduh pan geunah di kegepan. Tadi hadap teh gitunya geus tah. Geus beres bobogohan, kadenge kene. Geus euy, geus beres cenah tenang, geus maneh keluar. Nah, cenah malana ditinggal teh mau nyaan babaturan dihakat. Jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakat ku mau nyaan. Anu hengan mah mau nyaan. Beak babaturanna tinggal tulang. Anu ngopi we ngeuna. Jeung rana eta. Kada ulah gitu ah. Aduh. Tah eta dicek urang jelema teh euy ulah. Ulah kata halus mah kunti ka tipu ku budak. Ari urang mah sebenarnya mah lain anu dongeng kunti ada dungeunna mah da loba dongeng mah. Eta tah anu loba mah da dongeng mah. Reana ge pisan nya. Tah. Urang mah sok ingat dongeng-dongeng teh naon atuh. Nya eta we cik urang ge anu tipe ting dinu poek. Naon? Dinu poek pan di la kampung mah jeung eueuh batre jeung eueuh naon. Itu jelema tidak jelema sieuna sok akrab we kalem. Terus di mana Din? Cek itu teh. Ulin Ceng. Ari geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelin Ceng. Isahan ngarobrol nya. Bakat ku sieuna dinu poek kemana Din? Ceng. Geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelin Ceng. Jadi saha sebenarnya tuh. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh kapal keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh ai gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, karwak, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak, naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih beneran aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu dituun ku aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dong lain nuhun-nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Si orang lain dulu. Aya nu joklok aja. Aduh, dongeng aing teh rea. Eta teh geuning anu. Dongeng nu mana urang nu dina kereta api. Tukang kupat tahu tukang kupat tahu. Sisi rea keur ngumah piring, piring banera naon lawan beureum. Beres rumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat. Reuwas atuh teh masinis. Sugan teh tanda bahaya di rem tret begitu eureun nolong. Aya naon Mang? Da aya naon kantun bumbu unggul. Goblok siapa? Mana wae. Maksudna mana nek bariskeun sok anu teu sieun ku pamajikan baris geuning beungeut teh. Oh. Pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh sadesa dikumpulkeun di lapang. Cek bapak lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca. Anu sieun ka katuhu. Kabeh atuh ka katuhu
berarti pan sieun kabeh pamajikan an aya hiji saurang bakenca duh dipuji wanian ya mah kunaon maneh milih di dieu duh ka atuh da dipi orang ngupun bojo heuh sia ge di ditu baru dipuji wah ieu jelema wanian teh sieun pamajikan maneh kunaon di dieu duh ka da dipi orang ngupun bojo heuh sia ge kaitu aduh tai dongeng teh lobana teh euy resep dengan kabungah dongeng mah nyatu aya dongeng mah kudu gitu aya jawara duapan pasea euy wah pasea makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago atuh teu kira-kira eta mah kabeneran pisan nu tes jamatan rek mundur gengsi bet pas samprok di tengah-tengah wah serepetnya buat bedog nu saurang waduh ieu cilaka cenah ieu anu saurang deui sarua euy bet teh di kabeneran pan mawana mawa pesoblati wah waduh ima pilibuteun tet syak bedog teu nyebut bedog hareup sia nyahonon ieu bedog ari ieu blati tukur sama ayu ai sugan teh gelut plong teh duanana ngemplong ieu pasti jawarana orang Jatayu ya aduh tah aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago aya teh jelema jagoan anu gegebegan lain jagoan ieu mah mawa duit euy di karungan makaning geus hampir maju ka peuting aduh kumaha lamun aya rampau tapi bismillah we kumangke buat bener di tempat nu sepi rampau limaan lalaki cilung-cilung nyarep marawa bedog ditingker kabeh eureun sia nya aing naon tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh rek nanaonan maneh kikian kadewek reuwas eta nu marawa bedog ieu pasti nu mawa duit teh jawara deuk naon sia teh kikian marawa bedog dikira aing sieun kadek aing sok nyampurkeun malunur kabeh alah cenah kadek na sia malunur teu wani teh hareup ti tukang sia malik ka tukang aya geus ka tukang meureun warani pupet ngararadek geus ya geus hae aing sugan teh jago hae aing ade sararea ge bisa duh alah oh da hari dongeng mah tuh nya pae ada dongeng mah tuh euy loba urang sok inget dongeng-dongeng mah baheula anu paling favorit urang teh dongeng teh naon nya euy tukang celep lain nu curugna eta teh lain tukang celep aing nu keukeuh mah tukang celep hiji mangsa bangsat mau kaloteng berenang lotengna teh bobo janelana teh kusena rusak dikosewat teh bangsat teh labuh ka handap tut pae bangsat do bakat kusieun daga pae keluargana menuntut kana boga iman tidak ridho ini sampai meninggal terpaksa dilaporkan ke pengadilan ku pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu dihukum gantung supaya pae sarua ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun sim kuring galin saya nu salah mah anu salah mah tukang kai anu nyieun kusen ieu teu balik nyieunna matak jelema ti soledat dipanggil tukang kai sia kudu digantung cek tukang kai tong nyalahkeun abdi tah awe tatangga nu baju beureum nu baju oranye nah abdi nyelep baju komena cek abdi hejo nah dicelepna oranye lantaran katempo nya ngaganggu ieu teh aya wae awewe eta teh nu make baju oranye awewe baju oranye dipanggil sia kudu dihukum gantung cek awewe oranye ulah nyalakeun abdi nu salah mah tukang celep Pak nah abdi pan hayang baju teh saresna oranye hayang hejo nah nganu dicelep oranye tukang celep dipanggil sia kudu digantung bantah ka itu ka dieu eueuh alasan terpaksa kudu digantung aider teh algojon teh jelema belegu tukang celepna jangkung ai tihang gantungana penek atuh teu ngagantung teh pae-pae cek hakim geus dihukum we hese Pak cenah nah jangkung teuing nya jelemana ai sia bodo-bodo teuing neangan tukang celep penek tukang celep penek keur nyelep hayo milu we naon digantung sia naon dosa abdi penek ya barang geus digantung teh atos tuh adil karo saudarana adil pada eta alasan abdi naon make dihukum penek sia eta hukum meni gampang kitu nya trun zaman ayeuna mah hukum teh model kitu aya doaina kakak hah hukum ayeuna di urang teh model kitu nya sigana mah waktu kecipta hukum teh kacida gampangna tah zaman ayeuna mah hukum teh teu hese nya ta eta nya mending siga si Abu Nawas nya
Kaitu ka dieu mamawa panto mobil. Kubatur teh dising-sirikeun aing maneh jiga nu lieur nya kaitu ka dieu mamawa panto mobil naon gunana? Da sia anu teu ngarti mah. Aing mah panto mobil ngahaja, lamun hareudang buka kacana. Tiris tetup. Karti bari ngagidi. Aing sia. Logonya ya filosofi. Tenang. Atuh dah meureun ari kitu mah. Ngeunaheun pan. Tah. Iya mata dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa makarunekeun ka ceurik. Kumaha teh Kang? Nya aya nu sakit jiwa meureunana. Terekel naik kana tiang listrik. Tuh. Joco coretan make spidol. Cikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna saurang naik ka luhur, maca turun deui sijerian. Opatan limaan turun cek dokter ieu naon sia jarang sirikeun panasaran naik ta dokter. Barang geus nepi dina tungtung da tulisan, tah ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sugan teh penting. Aya deui dongeng nu gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ieu sareng dokter, mun aya naon ye? Adi bade nyunkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh maneh udah cicing atuh. Harapan abdi mah bohlam. Ini nelpon lieur sia. Sare deui eta dokter. Apa abdi mah bohlam? Itu. Aya deui sarua anu kitu. Datang ka dokter jiwa euy. Abi bade nyunkeun tulung cenah dok, abi teh gaduh dulur. Sok rarasaan teu normal. Ulun teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Manya bawa dulu na ka dieu dicanak ya ge bari ngalurkeun patot tina jaket. Tah ieu. Sia gelo mah. Lain dulur-dulur sia teh. Aduh. Heuh dongeng marea tuturna. Alah. Heuh da bener-bener ngadongeng mah sudah anu haap sugan anu hidang ka dieu. Kan bahaya tuh. Kapan urang teh ngahibur jelema. Pada aya awe nu banci teh meukeun kitu. Bang. Ada apa sayang? Main jorok yuk. Aduh. Ayo. Nyok bener. Ngucek-ngucek kayak ayam. Aduh ngambek. Si awewe nang ngambek lalaki belegung. Main jorok yuk. Hayu. Ngocek kayak ayam itu bakokon. Ngocek-ngocek tai ku ngokon. Nyaho. Yang happy si awewe lalaki teh bego. Lalakina belegung main jorok yuk. Hayu. Dareng ngucek-ngucek tai ku leungeun. Kayaknya udah saatnya kita main jorok nih. Kajeleng kana cubluk eta mah lain jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Aduh, siapa belegung da eta mah kabogoh ditonyok teh kira-kira atuh. Udah menjadi riwayat lalaki jeding ku pemajikan teh kan. Teu da ai kitu-kitu teuing mah. Sarua we jeung bohong. Aya gara malam minggu caang bulan keur paduaan. Celengkeung ceuk awena teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Ceuk awena teh. Lu daripada gini kita nyanyi dong. Boleh. Gorowok teh maju tang-tang. Nanging malam minggu sararea atuh kala luar. Saya teh goblok lain nyanyi kitu atuh mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh iya celegung. Romita Diusi. Monor jang. Oh. Lain lampu cedeum remang-remang di jero kamar make simut lagu gentol. Cek awena teh mantau sia. Sudi aing dilegetan ku sia. Teken ieu sia materai. Geus met dia jeung. Teken sia. Di atas materai kita pernah teken. Lain malam minggu. Aduh, da eta mah. Pantetan bogohan teh kudu apik teh eta. Celetot nyiwit. Ieu malas itu malas. Dadah keuheuh meureun. Ciwit ku gegep. Lakina teh nyeri koplok. Apa leutik da sia mah kurang ajar aing geuleuh deui sia ai ger rame. Wah itu malam minggu jeung ambulan. Jeung hansip ngariung. Eta perkakas alat-alat tukar itu beak tah. Hadirin sekalian, itulah Acil Bimbang yang telah menyanyikan Fatwa Pujastuti. Walah, pujangga. Lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam. Aduh.
pendengar dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar baheula. Malam ini adalah malam Jumat. Aduh. Malam ini ada yang laporan pada Bapak. Aduh, aya saha itu nu SMS wayah kieu. Teu boga pikiran. Aduh. Para pendengar, saya lagi dahar bubur. Bubur yang nikmat sebandung. Bubur jujum paling enak. Suwer. Di mana alamatnya, Chef? Di tadi, ada rumah sakit Muhammadiyah. Bukan Banteng. Jalan naon teh? Banteng. Saya jalan Banteng. Aya tulisan bubur jujum. Bubur jujum. Kekuatan rasa lagi juga bantengnya kokok. Suwer. Jeung tahan lama teh bubur jelema perjalanan tidak ke Surabaya mau bubur eta teu asem. Nyaan. Nah, bisa terasum. Kan weak di dahar di Bandung keneh ge. Asal radio baheula iklan teh lain produk dahareun teh martabak Aceh. Bubur anu panggilan sadunya, bubur cucu di Bagong Mall Aya 2. Bubur cucu, make kerupuk, make emping, make nol, make api sinangkela. Bubur cucu, jamin urang waling lu. Aduh, ampun eta mah. Saderek nu jemayunan musuh tepengan bubur cucu. Nah, acan hubunganna naon? Asa eueuh musuh nyerang urang teu nyanduk senjata, tamlogeun bubur kana raraina. Upami aya nu nagih, simpati nya ka bubur cucu. Nu nagih ngareos, gabur turun tok mangkok. Bubur cucu. Seueur gunana. Pan aya nu eta aya nu bingung mah. Aya anu nuju ngidam. Cita-citana keukeuh hayang nyoco sirah nongnong ku sangu. Aduh. Makanya nongnong tatangana galak. Galak nongnong tarang teh kahareup. Eta salakina mun mamanapan sopan ditepunten bae Bapak manawi diwidian sanes ngungak abdi. Punten pisan hayang nyoco sirah ieu Bapak abdi nyanak sangu ieu. Adi cek nu dicocor. Ka mana pun bojo nuju ngiram. Sakadap atuh asup heula ka jero ngobata. Coco tarang aing ku sia ku sangu tarang sia ku ieu dicocok. Kubata. Rubina sabios bedo Bapak umum. Lain sudah ngidam syukur parupanya kahayangna. Ya benar. Da baheula mah lagu teh lamun lagu panjangnya euy. Moal benernya. Moal. Geus sok kumaha pikir kieu laguna. Potong bebek angsa masadi kuali geus. Karena kurang hayang aya keterangan tentang kualina. Potong bebek angsa masadi kuali yang terbuat dari tembaga. Dan harganya 750.000. Capek euy. Kalau kontan. Kalau jual kontan. Kredit. Kah. Nona minta dangsa. Dangsa 4 kali 2 sama dengan 8. 8. Itu juga kalau mampu membayarnya. Dorong ke kiri ada meja, dorong ke kanan ada pintu. Labu, labu udah bingung mendorong nak udah kemana? Ayah kok, eta lagu nu kayak gitu, tah dikoreh. Ya lah mau dikorehan lagu teh, mata ke kumaha, tik tik tik. Bunyi hujan di atas genteng buatan Jatiwangi. Inilah musik jazz, naik kereta api, jazz. Lain, atuh kamana wae. Eta mah. Sok ingat aya budak leutik naik. Katingali budak leutik keur naik kok. Budak lalaki. Keur naik ka tangkal jambu meureun. Malum budak atuh da meureun teu make celana jero nya. Da budak atuh ke kolor katingali mun ti handap kunini jang ka diturun. Song teh duit 10.000. Jung ka itu tah, meuli celana jero. Nuhun ini cenah atuh lumpat. Bebeja ka akina. Di mana memang duit? Abi nuju naik cenah aya ini di anak. Pi orang masyar celana dateng ngau celana jero, cek aki-aki. Atuh dewe kayak kitu merek naik we geus. Naik di jalan. Oh gitu naik. Ini datang di turun. Tah 50.000.
Meuli silet. Oh, sudah mah titah ngurud kumis sebenarnya kok. Nya atuh eta mah inget eta teh aya buta teh nya kok. Heuh, buta awewena teh eta buta teh cenah raksasa. Teu boga anak wae 10-an tahun. Jurik teh buta awewena teh pang neangankeun orok pokona hayang ngasuh budak. Geus bingung teh buta dar datang ka dunya jelema. Tadrat perang turun cenanya kalap aya ka sawah aya aki-aki sorangan keur macul. Wah, hese cokot teh ieu aki-akinya. Kiri we dibawa aki-aki teh. Aduh. Tah nini eta atuhun pisan ditimang aki-aki. Aki-aki teh teroresan na nyeri. Bahamna can waosan. Aduh sukuna geus buluan jamur da bitis nungkunya euy. Alah. Elala jom main ba resep-resep tapi ai sok inget main ba urang sedih aing mah. Duh urang mah euy. Mislila urang teu ka Brazil kok ah. Sepang teu parangi jeung barudak aduh araya keneh kitu euy. Si Leonardo teh sok aya papang itu ka urang mending ngagabruk. Kredi di mana? Mage jeung Kang Edi. Omo si Maradona amanya, da Maradona mah ngaran aslina meureun Maradona kok disebut nama. Non sapopoena mah. Maradona teh sok disebut non. Aduh lamun ningali urang teh mending ngagabruk. Kang Cep, ka urang teh, di mana wae atuh? Diantosan saya Abah gitu euy. Da rabana mah jago pencak. Si Pele nu karunya mai eta ena mus kolot pan. Aduh, muka tambal ban di Brazil teh papangi teh. Le, cek urang teh. Akang nya main bak keneh. Wah. Tinggal disyukur ge Kang cenah pengkor. Wah, ya lagu nu ngeunaheun di kok terus bener kok. Naon nya euy, anu ngeunah teh. Tapi da keukeuh jeung sirah urang mah prank engine teh. Mun teu bimbo prank engine ngan sakit we lauk ka begitu. Ari Andi William aya keneh kok. Ieu mah ya Julio lah. Can't help falling in love. Kenaon eta kitu? Cingan, TikTok, Julio. Potong we. Apa? Aduh aing nepi ka kena lagu. Aduh, urang mampun lagu teh. Geuning aya copet di Jakarta teh copet awewe. Tah. Dina bus bukan keur pejejel-jejel. Bari nyoklon teh copet awewe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make calana jero deui lapisna nya. Teh teh mah barang kolosor leungeunna teh cepet diantep we barang geus sup ka jero didempet leungeunna. Sok sia mending digorowkeun capet mending ucapan. Tibatan sieun cilaka. Sawius ngusapan we nya mun ngusapan eta we tiang beus nya. Tah eta Penyempengan bus. Cemuh dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Nan. Nah urang mah lain curug neng di dongeng aya teh hiji deui naon teh poho euy. Nya eta mah dongeng udah loba eta dongeng teh euy. Nya. Hore eta mah aya awewe di desa mun nya. Iya. Rana pertengahan umur gitu. Kawin ka batur teh embung. Kawin deui teh teu hayang we. Ngan ditanya ku batur favoritna ke resep laja wayang apa? Aing mah kawin lamun ini Gatot Kaca. Oh aduh. Eta mah sarerean nika bingung atuh. Tah sirana teh tengah puting we nya di dapur teh keur ngarih we mun keur ngabubur, keur nyin bubur. Aya mun budak ora ya tukang beca mun telenges. Wah. Kumisan awak mah teh kulikir make jangjang nyeun duduk we asupan. Oh jauh gidi-gidi tina sisi bilik teh. Saha? Gatot Kaca. Walah eta mah cenah euy. Gatot Kaca. Bari kitu teh bari Gatot Kaca kitu meureunang. Nya tolokon curugna teh tina bilik. Aduh. Heuh curug nu mana we eta mah curug. Tolokon bilik. Was maklum keur eta bubur keur ngecek bubur. Diseblok teu ku bubur panas. Eta diseblok kuduna mah curug ka seblok teu ngajerit aduh ieu mah lain kulantaran ngajibaan keneh tobat. Make jeung tobat jiga Gatot Kaca. Tobat. Ha. Ngeus atuh panas mah ngagurubuk sia teh make jeung tobat. Jeung tobat segala. Aduh tah ieu dongeng nya. Tah eta dongeng mah
Tapi aya dongeng nu alus ieu mah dongeng nyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak. Waduh, cek marmot dewek. Sekali anakan teh nyo nepi ka 8, nepi ka 8. Waduh, orai nangtung. Orai sekali megar anak aing nepikeun ka aya 30. Waduh, cek nu ieu cek kutu anak urang nepi ka 100. Cicing Terus ngalieu ka maung, kumaha sakarang maung? Maung nangtung lalaunan leres simkuring anak teh mung hiji, tapi caratatnya hiji ge maung. Cempek kabeh eta sasatuan. Leres pun anak mung hiji. Mung caratat ku sadayana hiji ge maung. Taos cicing calik deui eta cempek kabeh sasatuan. Iya da sieun atuh. Oh, hiji ge maung. Apa? Yang marmot 200 poe mesin. Tah eta dongeng. Eta dongeng. Abdi gaduh dongeng. Kumaha cenah Ieu mah orai. Grup orai mah rabok, barudak ngora orai. Nya. Budak ngora orai biasa di bareureumman. Marabok, urang geus marabok itu aya nu hiji orai geus rumah tangga. Ngilu mabok. Geus mabok tarik beureum balik ka imah. Jeurik rawah riwih. Kunaon teh? Majikan aing pae. Majikan aing pae tinggalikeun aja gara-gara dibawa ku maneh mabok dah. Mana cek? Duh tinggal di juru. Nah, eta mah selang mah selang plastik. Oh, selang plastik. Juga majikan aing. Orai. Orai itu teh. Udah keur mabok. Udah mabok orai mah selang plastik bisa ka pamajikan. Kapan bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy. Lah kitu. Aya hiji deui dongeng mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong. Bros teh nabrak kios. Nya nu gebrok nu ka murasieun atuh euy warung. Kios, bro. Nu bogana keluar. Kira-kira tuh nyetiran teh euy. Tong pipiluan anjing. Garasi anjing. Kios tangga garasi. Udah malum keur mabok. Nah, sia pipiluan anjing. Garasi aing. Matak ulah we mabok. Ulah, anu mabok mah. Abdi mah boga babaturan mabok berat atuh. Malum atuh da abdi mah imah dikira condong si real. Babaturan mabok ngorondang we na jalan real. Tanya deh, kunaon teh? Bapak aing kita ngomekeun listrik tarajena panjang-panjang teuing. Di korondang na jalan real. Nyalila benernya. tuh. Oh, da eta ka urang mah sok inget teh euy anu mabok teh asa sarua jeung dongeng nu gelo. Tanya gitu. Tengah peuting nya bayangkeun kumaneh. Tengah peuting dokter. Nah, nuju sare mun nya jam 1 peuting kirining teh telepon. Dokter tolong dok. Ayo naon? Ieu babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh ari maneh ulah cicing. Apa abdi mah bohlam? Eta mah teleponan di babet. Siapa jeung mabok. Apa abdi bohlam? Nah eta. Aduh. Seueur nu mabok mah. Seueur pisan. Modena budak ngora tengah poe reng-rengan atuh. Nya. Duaan. Dikasih tahu ya. Gede geureuy. Nang kasih nang. Cik maneh itu bulan panon poe. Saha Bang? Ai cek urang mah eta bulan panon poe anjir. Bulan namun ka gujrun nu mabok jeung nu mabok eta. Kurunyung teh ngaliwat atuh kolot. Tah, orang tanyakeun si bapak ieu sigana mah ya apaleun. Yo Pak. Aya naon cep? Abdi rek naroskeun nu eta bulan panon poe. Duh katuncep da bapak ge jalmi engal. Lu mabok pun. Duh kancep jalmi bapak ge jalmi engal. Heeh. Oke. Saya euy. Aya deui nya baheula dongeng. Dongeng tuan-tuan ieu mah. Duka tuan ti Arab, duka ti Mesir, duka ti India. Tah aing ngaran anakna teh sahanya lah. Kemudian urang mah Udin gitu nya. Kudu tah eta. Oh, eta mah. Eta mah lain kunaon. Ditanya ku guruna. Iya. Pertanyaan sejarah. Oh. Udin, Cikuruna, siapa yang menandatangani naskah Linggarjati? Cicing nggak loh. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing, Udin, siapa? Ceurik, nepi ka balik.
Aduh. Di Cikuruna ngadon mewek budak datang ka kolotna dilaporkeun anak tuan bagi duit eta nyawa teh kolotna mah marah sudi. Panggil tangan hareupeun guruna tem bicarekan ku bapana. Jangan bikin malu abah. Lamun mana bener nu nanda tangani sekalian sih. Terus terang abah Cikuruna paingan kieu mah. Sia atuh lieur. Mabok katanya. Sia nu lieur ngene apa jeung lamanya mana nu nanda tangani. Ngaku ka abah. Tah euy. Ai dongeng teh eta. Nya atuh da urang teh kitu. Oke inget di Jakarta panya. Oh iya mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta. Tumpak bus ku kurilingan rek eureun. Alah aing teu bisa ngomongna eureun kudu kumaha. Nah kabenaran pisan pan. Eta mah ku kurilingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun. Ya di Diponegoro berhenti turun. Muter saeutik. Urang Padang Imam Bonjol berhenti. Iya cenah. Terus ke Kebayoran. Tah urang Batak ngagorowok. Si Singamangaraja berhenti. Oh cek urang Sunda teh di Jakarta mun eureun nyebut pahlawan masing-masing. Si eta teh nyaho da teu ajar sejarah. Saha? Kabaran inget jago pencari darahna. Abah Wiranta. Teu didenge ku beus tuluy we. Abah Wiranta. Naon sia teh kamana wae atuh. Halah. Dari dongeng ngaranna ge dongeng atuh kumaha. Tai dongeng mah. Eta dongeng baheula mah. Eta teh nya dongeng teh ieu mah keun bae lah da baheula geus. Parhul. Lain baheula dongeng lagi Minang tapi hayang deui aing. Dongeng anu kapek-pek curug. Aya jelema ieu keur malu kapek-pek curugna. Alah cuma ni baruh ieu. Meni geuneup getah wewungan getih wewungan. Waktu kumaha cenah itu? Itu cenah si ibu itu tuh. Pan aya rana nu bogaeun eta nu bogaeun muning. Itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun. Puye ceu abdi cenah ka corok curug. Atuh cenah bebaskeun kana bujur muning sok cager. Cos karena bujur muning cager euy. Wah tenang. Isukna 2 minggu ti hari teh kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceu. Ya abi cenah baru itu ka kanang muning atuh cenah. Cos cager. Hiji mangsa kapepekna peuting. Jeung poek jeung naon ieu ceu. Aduh kumaha tuh jadi kudu damaran. Lah keun we teh aya damari da apa? Teu diantar ku ece, antar ku ece. Barang sup. Cos kitu na. Jang mah lain bujur muning. Ai cek si bujur mana teh. Ajen teh geus ge lain curug. Akan mah da ge lain curug. Aduh. Tah ingat dong aki-aki dina bemo. Dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok. Bari nunutan ngalengut. Hareupeunana hareupeun awewe teh, hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki. Aki-aki teh lengut nunutan. Ai pek teh bemo teh gejelik kana lomangnya di jalan nu bolong. Gejelik meureunna tah. Budak lesot, aki-aki teh jongklok. Ai gep teh. Aki-aki nyusu. Si ibu inungna budak cicing. Bari peureum da tunu. Barang ngaret hanap keur aki-aki keur nempokan nyusu eta mah kesel. Sirahna dijenggut. Sia teh naonan? Hei buat. Didangakeun eta bari didangakeun aki-aki terap. Duh wareg si bobol teh. Make jeung si orang wareg tadi beureun. Aduh. Keun bae atuh eta mah ngaranna ge dongeng. Ampun urang mah udah ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah. Hah. Tah baheula mah aya dongeng teh. Ta urang mah inget mah dongeng anu maot kok. Eta anu maot ngejulurnya ari anu tunggu teh ti peuting aya berenang. Ieu anu maot anu poho deui teh dongengna euy urang anu saja nah. Poho deui euy dongeng eta teh. Da aya dongeng eta teh aya deui dongeng urang teu alus teh naon baheula teh kok. Naon nya nu alus teh baheula teh. Hah, poho deui euy. Da loba teh dongeng kitu teh. Naonnya? Hah. Keur ngadongeng atuh nah heula. Sila teuing euy teu ngadongeng teh. Sila teuing teu ngadongeng.
Oh nya orang negro bahari teh aya tah. Di negro pan hideung teh jadi kebanggaan. Anak negro tiluan keur paunggul-unggul, bapak aing panghideungna sa negro mah. Itu bisa cek nu kadua teh hideung bapak urang. Bapak urang cek nu katilu. Bapak maneh kumaha itu? Bapak urang mah lain bohong, keur main bal katemprang potong tah, katingali ku aing tulangna hideung. Walah. Atuh mah hebat bapak urang. Bapak urang mah kacugak, getih ngocor, hideung sia getih. Cek nu katilu mah kuat ka bapak aing mah. Aing asup patepas, bapak aing keur maca koran, aing asup bapak aing hitut poek. Ku bakat ka, ku hideung-hideungna hitutna ge poek. Aya di budak koboy ulin ti peuting, ai bapana sakit jantung pan. Jantung mah teu meunang ngadenge nu leuwas pan. Barang ditingali cenah ngintip yeuh, ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jiuk we cenah. Ngalamun barinya ngalamun ngadaguan mana walah cenah euy bapak urang ieu lamun ku aing diketrok diganggu geus pati sieun mata kumaonam jantung launa laan senal teh pancorkeun kana janelana atoy lesot ragrag kuprak gebeg bapana teh atuh cilaka geus tinggalkeun nya paur bisi cilaka teh isukna beurang ka karak datang puntenna cenah bapak abdi ka kasiangan yo anu bewayah kijol cek bapana limbutan-butan camanyet diputing kana aing nungguan senal nu hiji deui kasiksa aing tegang nepi ka brai urang nungguan senal hiji deui atuh hiji deui na kumaha nya atuh ari hiji deui rek kumaha tuh aing mah malah aya nu ieu aya tukang usup berarti mah kok pas sombong-sombong wah saya anu ngusup jago di dunia mah cenah kumaha kitu we urang mah kakarak celom langsung disanggut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunia walah cenah eta mah lecek nu kadua nyahebatkeun dewek kumaha maneh urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan lauk cenolo buru atuh sekiat ya yang nyantok buka kitu ceuk nu katilu teu aneh halus eupan aing kumaha aing rek ngusup minggu Sabtu lauk ka ari mah anjing ngusup moal apaan maka tuh alus-alus eupan make jeung nanyakeun anjing ngusup moal apa tah kudu kitu Kang saur nama basa Belanda mah ti payuna gede tungtungna seh contohna deban seh, delam seh, gitu. Kata eta teh leres. Kapungkur aya budak titah sakola. Efeknya kalau ka ulin ngangon muning, ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik. Bapana mah nyakana sakola. Hiji mangsa bapana keur ka sawah ka Tega budakna bebejarek ujian ek sakola. Keur ngangon muning. Pandai di bapana nanya heula. Bener mana sekolah teh? Nya Pak, diajar naon ditu bahasa Belanda. Cing dewek kae nyaho. Wah, ada gampil Pak. Heuh hayang nyaho lampu bahasa Belanda naon? Delam. Ai bangku debang. Gini gampang. Tinggal make de. Hiji maksa mah bapana keur ka lapang ningali anakna kalau ngangon muning. Tuh eta mah ambek. Hey the woods. Cenah maneh teh dek the school geuning ngadon dengon demun hayo debal. Ayo balik. Kitu euy. Tapi aya dongeng ya udah. Ieu pikiraneun ya euy. Aya seorang jutawan cenah nya boga anak 3 lalaki. Lalaki tah. Ari anu 2 mah bageur, ari anu hiji mah baong lah. Lalaki teh geus teu puguh we eta mah. Bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu ngarorakena remaja, si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapak bagi 3. Mun bapak maot, ya harta bapak bagi 3. Mangkaning meureunnan 900 jutaan nya. Maot bagi 3 we geus. Berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Teu papanggih sekian puluh tahun.
Begitu papangi itu kan 10 tahun dinya, brek ngeriung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Buhar. Ari ieu nu dua jadi ripuh. Kumaha cenah lalakon pe ka kieu ceuk nu panggedena. Saya teh meunang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang. Saya modal kana dagang bubuahan hancur. Pindah kana dagang lauk hancur, pindah kana dagang hancur. Nepi ka jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun nepi ka kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan. Sekian tahun hancur. Pindah orang kana dunia rekaman itu hancur geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar geus sukses kan pangleutikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi beunghar. Ai saya karesep teh cenah kana onang baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Hayo marabok minum. Minuman bir, minuman naon gitu. Wah, poe teh cenah. Terus tuh eta dalam waktu setahun ge duit teh beak. Beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh. Geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya sabaraha puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancekna olohok. Nyaho kitu mah ini mabuk. Nya bayangkeun we sakitu 10 tahun Kumpul-kumpulnya. Sakali ngonang jelema 200 jelema ungah peuting. Ayeuna sakitu tahun digunukeun sabaraha puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal ngajualan botol eta nu urut. Eta sakitu tahun geus naek hargana jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah kitu kan. Eta mah lain turutan. Nya tah eta euy mata oge sok palalaurna teh ampun urang mah tah ieu mah aya hiji deui nya tah ieu tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema can budak koboy naik ka luhur tangkal kalapa. Barang rek sing kalapa rek turun teu nyaho ti tadina aya tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya keur dagang. Ipek teh bari malik-malik surabi teh cenah nya da katingali. Bari gegaro bujur we usapan bujur teh balikeun surabi alah turun we si eta langsung digorobokeun beja-beja sia moal payu sia surabina leungeunna urut bujur aduh jang ulah jang ulah cenah jang sok ujang hayang naon ge moal urang mah cenah moal sareng moal ya Ek diunuskeun namanya. Ini rek diunuskeun moal cek si ujak teh sok atuh cenah tapi pangnyepangankeun curug mah cenah. Curug nu hiji deui teh. Aduh era bae urang mah. Sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang. Iya. Urang mah cenah ieu marek dagang lahang we. Atuh kieu atuh supaya geunah nyepanganana eta curugna abuskeun heula kana lahang. Marah cepel sok atuh barang bus kana lahang beda-beda dia. Mana meuli sia sarua. Iji-ijinya itu nama dameweng wes. Aduh aja aduh dongeng aki-aki sebling. Eta dongeng aki sebling teh kitu kok. Atuh aya kolot. Aki tuh boga pamajikan urnya hirup sorangan. Tapi mereka hayang budak mah rada aya keneh. Masih punya birahi. Nya. Yuk ke dipipir euy mangga disasarung. Tah, curugna teh nya curug hiji deui. Diabuskeun kana botol. Sup kana botol dicabut disada bling. Tak deui su bling aya budak orang ngintip. Nah naonan si aki-aki teh? Barang ditinggal, "Hei aki, beja-beja sia." Ke sebling gitu jang sing karunya kaki ulah teu bisa beja-beja udud atuh udud ya hiji waktu cenah nya aki-aki teh keur ngala buah eta budak mah ti kajauhan nyamperkeun aki sebling kadieu jang kadieu ieu buah isukna aki-aki teh keur ngabedak keur ngalalauk kitu nya sampurkeun ki bling kadieu ieu lauk aya budak mah nu hiji deui nah saha unggal bling-blingan di bere wae teu nyaho sejarahna. Si eta keur cicing di balong keur newakan aki
cebling. Tanya mimitina siapa? Dilarapkeun ka balong. Aduh, kurang teh. Dongeng mah nya da inget eta dongeng waktu nu moal manggih mah aduh. Nah, eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia. Oh, kaktus teh. Nya. Lomba bunga sedunia, nu lombakeun ang bunga. Bunga. Dari Indonesia maju bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura. Waduh. Datang Belanda bunga tulip keprok. Arab ulang dari ditu mah kemar. Wah, si eta cenah jero parasot geuna calana kaktus. Alah.